Ayeuna biasakeun sakumaha biasa tos tadarus Al-Qur'an teh di waktu bada salat subuh berjamaah terus kultum terus tadarus dugikeun ka waktu isyraq. Isyraq teh berarti waktu munculna matahari. Salat sunat 2 rakaat. Komo bisa mah salat istihoroh 2 rakaat. Terakhir salat sunat duha 2 rakaat. Tah dina sujud terakhir salat duha ya. Baca Allahumma atau ya Allah ya Wahhab 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 ya Allah ya Wahhab. Seberapa kali? Genep kali. Tuluy baca doana genep kali. Kumaha doana? Allahumma habli mir rahmatika ma la yumsikuhu ahadun goyroka. Artina ya Allah dari kasih sayangmu akan pemberian yang tidak bisa non yang tidak bisa dicegah. Malayum sikuhu ahadun, pemberian yang tidak bisa dicegah oleh siapapun. Goiroka, selain engkau, terkecuali ku Gusti. Coba kali ini baca doana genep kali. Allahumma habli mir rahmatika ma la yumsikuhu ahadun ghairuka. Terus Allahumma habli mir rahmatika ma la yumsikuhu ahadun ghairuka. Allahumma habli mir rahmatika ma la yumsikuhu ahadun ghairuka. Allahumma habli mir rahmatika ma la yumsikuhu ahadun ghairuka. Coba 2 kali di Allahumma habli mir rahmatika ma la yumsikuhu ahadun ghairuka. Allahumma habli mir rahmatika ma la yumsikuhu ahadun. Coba kali di Allahumma habli mir rahmatika ma la yumsikuhu ahadun ghairuka. Allahumma ya Allah habli muga Gusti masihan ka abdi mir rahmatika tina kanyaah Gusti ma la yumsikuhu ahadun anu moal aya nu bisa nu nyegah nya salah ka saha wae moal aya nu bisa nu nyegah kana pamere ti Gusti. Ghairuka salian ti Gusti. Dibaca genep kali. Ya Allah ya Wahhab genep kali. Ya Allah ya Wahhab genep kali. Terus doana nu eta Allahumma habli mir rahmatika ma la yumsikuhu ahadun ghairuka genep kali dina sujud terakhir salat duha. Apal sok laksanakeun. Wallahu alam.